Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng siang wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara nu maneuh nya dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar spesial. Kumaha daramang sadayana masih saraum. Alhamdulillahnya upami daramang mah oge masih saraumah teu can aya nu bocor. Mugi-mugi atuh sadayana pamiarsa di mana bae ayana aya dina kasehatannya dipaparinan kasehatan ku Allah taala boh lahirna boh batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina dipaparinan kanikmatan iman dilancarkan segala rupi urusan kalebat urusan ibadah saumnya oge ditebihkeun tina mara bahaya amin amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui sapertos biasa pamirsa nyarengan anu ngabuburit nya naraskeun hanca anu katunda kamari dongeng anu judulna Jawara Kapidangdung. Kumaha rasan nilalakon urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Ulah hila pamirsa kangge nunumean manco nunumean ngabuburit di channel Aki. Mangga ulah asa-asa di subscribe wae nya ditoel palebah tombol loncengna supaya saya notifikasi upami Aki raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, share dongeng Aki. Mugi-mugi wae dongengna tiasa jantan panglipur kalbu pangobrah kana manah. Urang kreueuh deui urang ngamparkeun deui nya samakna sama kabuitanana mangga kaparayun sadayana prung Angin sore ngahilibir di taman satukangeun wangunan Rumah Sakit Daya Bogor atawa anu katelah Rumah Sakit Salak. Rumah Sakit Salak teh rumah sakit warisan pamarentah kolonial Walanda didirikeun tahun 1857. Tahun 1825 kakarak make ngaran Rumah Sakit Salak. Tahun 1850 ku pamarentah Walanda dipasrahkeun eta rumah sakit teh ka pamarentah Indonesia. Anu nyerahkeunana Mayor Jenderal Dr. Simon, Direktur MGD Kenil waktu harita. Tahun 1863 diganti ngaranna jadi Rumah Sakit TNI AD Salak Bogor, tepi danget ayeuna. Hari pernahna Rumah Sakit Salak teh di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8. Kunaon ku Aki dipadar sajarah rumah sakitna kumargi aya sawareh kaum dangu anu teu can apalnya tanapi kadang aya nu bingung nah cenah Ki zaman harita geuning tos aya rumah sakit ageng salaresna mah tiap dayeuh atawa kota di zaman kolonial Walanda tos ngagaduhan rumah sakit ageng. Salah sawiosna pamirsa Rumah Sakit Dustiran waya di Cimahi teh nya anu diwangun di tahun 1817. Rumah Sakit PGI Cikini 1885, Rumah Sakit Dr. Sutomo 1823, Rumah Sakit Immanuel 1800, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 1896, sareng rumah sakit anu sanesna anu nyebar di kota-kota tanapi dayeuh-dayeuh ageng di Indonesia. Ari lalakon kusmara ieu nyandak settingan tahun 1856 tanapi 1857 zaman 100 kemerdekaan sanajan dina hal keamanan mah masih seueur keneh begal jeung gerombolan garong gitu nya. Anu mahabu ngaranjah ka tiap lembur atawa sok magatan di jalan lilibateun anu masih keneh suni. Eta sababna jalma zaman harita masih loba keneh anu ngulik kana ilmu silat atawa menpo. Ilmu-ilmu kanuragan pikeun ngajaga dirina oge kulawargana. Angin anu ngahiliwir ti ieu teh mawa seger kana awakna kusmara anu keur diuk sorangan. Nyorangan we dina bangku kayu di taman satukangeun wangunan rumah sakit.
Poe harita manehna dijangjian ku dokter Wahyu yen bakal dijemput ku pamajikanana sabab ari tatu dina tarang jeung awak mah geus cager ukur ingetanana anu can pulih teh. Sedak keur diuk bari nginget-nginget dirina. Di tukang aya nu datang dua urang jalma nu hiji mah dokter Wahyu ari hijina deui saurang awewe geulis buukna diuntun di buntut kuda. Darman, ieu Ratna dongkap. Cek dokter Wahyu bari ngajak seuri ka Kusmara. Kusmara teh dingaranan Darman ku dokter Wahyu supaya teu bingung nyebut sabab teu aya anu apaleun ka ngaran Kusmara anu asli. Ieu teh Ratna Komala, istri anjeun. Ratna caroge anjeun teh tos sehat ayeuna mah. Cek dokter Wahyu deui sanggeus bahareup-hareup jeung Darman. Hari Darman alias Kusmara neuteub antep ka Ratna nyidik-nyidik bari nginget-nginget. Ratna mah biasa bae ukur maling reret ka Darman teh. Duh, henteu kuring teu inget ka ieu wanoja, teu inget pernah papanggih saacana, cek Darman bari gogodeg. Ratna jeung dokter Wahyu silih pelong. Tingali cara neutupna ge saolah-olah teu apal ka kuring, teu aya tetep kasono, cek Darman bari melong ka Ratna Komala. Ratna mah pan wanoja nu isinan Darman. Moal mungkin manehna gubraga-gabrug hareupeun batur. Tapi tadi mah ka kuring ngomongkeun hal anu romantis ngeunaan Darman. Sok adinya nyarios langsung. Ratna, cek dokter Wahyu bari ngenyang Ratna ka hareupeun Darman. Nu dikenyang ukur adu tetep sakedeung tuluy kalah ngalewas ngajauhan ti Darman. Kan jadi punung Darman sih anu asih cenah dipulang sengit kalah ka dipai dos sagala rupa. Mun hayang apa Ratna teh nyebutkeun yen dina pingping kenca salakina teh aya tanda hideung sagede naog. Moal aya nu apal kana eta tanda iwal ti indungna atawa pamajikanana, cek dokter Wahyu ka Darman. Darman ngahuleng terus netep ka Ratna Komala. Dokter antosan sakedapnya abdi bade marios heula na leres katerangan ti ieu wanoja teh. Lamun salah berarti manehna teh tukang tipu, cek Darman bari terus ngaleos rek ka toilet rumah sakit. Ratna melong ka dokter Wahyu. Tenang Ratna. Waktu manehna can sadar kuring pernah ningali dina pingpingna aya tanda hideung. Jadi tenang we nya. Cek dokter Wahyu bari jengseri ipis. Dok, anu dilakukeun ieu teh lepat dok. Cek Ratna hatena jadi bimbang. Iya, tapi pikeun eta jajaka hal ieu teh sampurna. Barina tingali atuh. Darman teh sakitu kasep jeung gagahna. Nah Ratna teu naksir. Cek dokter Wahyu bari seuri deui. Teu lila Darman alias Kusmara nyamperkeun deui ka nu duaan. Kumaha tanda hideung teh aya nya? Artina penipu teh Ratna nya. Keun urang laporkeun atuh ka polisi lah. Ngaheureuyan dokter Wahyu ka Darman. Dokter, keteranganana leres pisan walon Darman. Oh, jadi beres satu masalah nanya. Wilujeng uih hatunya sareng bapendak deui jeung istri anu dipika cinta. Cek dokter Wahyu hatena rada ngemplong manehna bakal bebas dina tanggungan ngurusan Darman. Kunaon sababna Ratna nepi ka nurut kana kahayangna dokter Wahyu? Sabab Ratna teh loba kahutangan budi ku dokter Wahyu, basa manehna ngalahirkeun dibantuan ku dokter Wahyu waragatna jeung sagala rupana. Dibebaskeun sagala biayana. Pon kitu deui basa salakina gering nepi tug maotna, sagalana diurusan ku dokter Wahyu. Dokter Wahyu teh teu asa-asa mun mantuan ka Ratna. Sabab almarhum kolotna Ratna teh pagawe di imah kolotna dokter Wahyu. Imah anu dicicingan Ratna ayeuna ge sabenerna mah pamere ti dokter Wahyu.
Teka catur di jalanna Darman jeung Ratna geus tepi ka imah Ratna. Karake tepi ka panto di jero imah kadenge sada budak anu ceurik. Teu lila kurunyung tetanggana Ratna anu dititipan Yana anakna Ratna kaluar ti panto pipir. Aduh, kunaon kasep teh kunaon? Palai nenennya, cek Ratna bari geuwat ngarau anakna dibawa deui ka jero imah. Urang teh tos boga budak kitu nyai. Ieu teh anak urang. Darman palahak polohok teu nyangka manehna geus boga budak. Muhun Kang. Walon Ratna rada uga euge dina ngawalonna ge. Darman gancang ngais ka Yana. Ditimang-timang kawas ka anakna bae. Tapi Yana tetep gogoaran ceurik, malah ceurikna tambah tarik. Nah geuning si Ujang teh kawas teu apaleun ka bapana nyai. Cek Darman tarangna keru. Lami teuing teu tepang panginten Kang. Atanapi hoyongeun nyusu, kin atuh urang susuan heula. Akangna ka itu di luar heula. Tema Ratna ka Darman. Nah bet isin sagala tuh nyai. Akang tepan salaki nyai. Tarang Darman tambah keru. Sanes kitu Kang. Itu panto pagerna teh acan dipeneutkeun. Sok aya anjing lebat. Ratna nyalengorkeun ka anjing. Oh nya tuh keun urang peneutkeun ku akang. Cek Darman wari tuluy ngaleos kaluar ti imah. Akhirna Darman teh tetep tumetep di imahna Ratna. Ratna tetep ngajaga teu daek sare bareng jeung Darman, malah teu sakamar sabab Ratna mere alesan ceunah dilarang ku dokter Wahyu. Salila ingetanana can pulih mah, Darman teu maksa ku sawa brasarna mah Darman teh memang lalaki anu bageur jeung jujur. Lila kulila mah anu ngaranna hirup kumbuh babarengan. Ratna teh jadi kata haji jeung neundeun hate ka Darman sabab kanyaahna ka manehna jeung ka anakna teh. Manika cida totomplokanana. Unggal isu katawa sore. Ayeuna mah Darman anu sok ngajak jalan-jalan Yana teh. Yanana oge atuh jadi apet pisan ka Darman teh. Mun bener nepi kalaksana ngajodoh ka Kang Darman. Bagja aing teh. Nya kasepnya bager, tanggung jawab jeung nyaahan. Nah daekeun kitu kira-kirana lamun seug apal. Yen aing teh randa bari boga anak hiji. Kitu gerentes dina jero hatena Ratna Komala. Cak urang teuneun heula pamiarsa carita ngeunaan Kusmara anu geus dilandih jadi Darman. Ayeuna urang guar ngeunaan Neng Lia anu milu ngaragrageun maneh ka Jungkrang basa Kusmara dialungkeun ka Jungkrang ku anak buahna Mang Ukun. Sabab ngagajlengna telepas ragragna awak Neng Lia teh ukur dina bibir Jungkrang anu saterusna mah gugulitikan sapanjang Jungkrang. Ngadupakan sabangsaning tutuwuhan anu aya dina gawir Jungkrang. Awak Neng Lia teu nepi ka dasar Jungkrang tapi nyangkoyot ka beulit ku akar jeung areuy anu ngabebed dina gawir Jungkrang. Harita Neng Lia kapiuhan awakna barabak pinuh tatu urut ngadupakan kana tetangkalan oge taneuh bibir Jungkrang anu loba batuan jeung loba tangkal anu cucukan. Sawaktu awakna gugulitikan ka handap Jungkrang. Wanci sareupna kakarak Neng Lia sadar dina kapiuhanana. Manehna nyobaan ngagerakeun awakna tapi saeutik ge teu bisa gerak. Ukur sirahna we anu bisa ulag ileug. Ngaliekan ka bibir Jungkrang. Poe beuki poe karametuk jeung reungit napuk kana beungeut jeung awakna Neng Lia. Digigireun tempat ngagantungna Neng Lia aya batu anu nonjol di handapeunana aya hiji guha. Satengah tangtung jalma rubakna teh. Neng Lia gogorowokan minta tulung susuganan di eta guha teh aya pangeusina atawa aya jalma nu keur tatapan nyiaran ilmu. Teu lila hos ada suara kadenge ti jero guha. Dua bola panon ngaburilak dina poekna jero guha.
Na barang lol teh anu keluar sirah orai sanca sagede guguling. Letahna mani panjang jeung nyabang bari disadah has-has hos-hos. Atuh Neng Lia ngaranjug ruas lain di kieuna. Sieun pisan ningali sirah orai anu ngadeukeutan ka dirina. Orai nyamperkeun kana sirahna Neng Lia sungutna dicalawakeun mani lega. Sigana mah rek neureuy rek ngalegleg Neng Lia. Bau hangru sungut orai ngahebos kana sirahna Neng Lia. Sirah orai teh calangap, calawak mani rubak, sihunang ka tembong mani badag jeung seukeut. Teu antapada deui dina gerakan anu kilat eta orai teh nyamber awakna Neng Lia. Neng Lia diteureuy buleud-buleud ku eta orai ukur kadenge sakali sora jerita Neng Lia saterusna mah sepi jempling ukur sora jangkrik jeung gaang anu rame di sarada di eta jungkra. Orai sanca nu sisitna bodas anu ngalegleg Neng Lia terus ngaleor asup deui ka jero guha. Di jero guha di hiji batu lempar eta orai ngutahkeun deui awak Neng Lia nu jadi aneh. Sawaktu sacan diteureuy mah awak Neng Lia teh pinuh ku tatu barabak. Gartihan bari lalecet urut labuh gugulitikan teh. Tapi sanggeus diutahkeun ku eta orai mah awakna teh jadi sampulur deui mulus bersih. Cara bihari. Teuing sabaraha lila Neng Lia kapiuhanana teh da sawaktu manehna mukakeun panonna. Beunta deui tetempoana jadi rubah. Manehna jadi aya di hiji kamar anu agreng ranjang ge tina kayu jati ukiran anu ditaretes ku emas jeung inten. Kulambuna tina sutra, kasurna meni empuk beri seungit kemang kananga. Barang nempok ka gigireunana aya saurang nini keur diuk ngawaskeun ka dirina. Eta nini teh make mahkota emas anu ngagebur hurung cahayaan. Bajuna tina sutra anu dihias ku benang-benang emas ngawangun gambar orai sanca. Di mana kuring teh? Nasaha hari ini teh? Cek Neng Lia bari cengkat tuluy diuk di sisi ranjang. Awakna karasa seger teu karasa nyeri teu siga basa nyangkoyot dina ari. Seling nyai teh. Syukur ari geus eling mah. Sini nih kalah ka ngaheseuri. Muhun. Tas eling nini abdi mah. Mung di mana ieu teh nya? Sareng saha ari nini? Lia, tumanya deui sabab penasaran nya aya di mana sabenerna dirina teh. Cenang bae nyai. Nyai geus salamet. Ayeuna aya di karaton kerajaan Ulamerta. Nya nini adu ngaratuanana teh. Ngaran nini anu asli. Sawaktu ke di alam manusia mah Yuyu Yantikasari. Tapi sebut bae ayeuna mah halandihan nini nyaeta Kanjeng Ratu Sanca Bodas. Atawa Nini Sanca Bodas. Cek si nini anu ngaku ngaran Kanjeng Ratu Sanca Bodas. Neng Lia ngagebeg ngadenge kitu teh, teg bae manehna teh nyangka pasti manehna teh aya di nagara siluman. Ras manehna inget basa sirah orai nyampluk ka manehna atuh goak bae Neng Lia ngagoak. Aduh, nini, kuring teh geuning geus maot. Dihakan orai, lelembutan kuring jadi kata limang di alam siluman. Aduh. Hing bae Neng Lia ceurik mani ngabangengik. Hai itu gerak kalah kacurik. Yoh, nyai eta orai teh jirim nini diceureuy teh pikeun ngubaran awak hidup anu loba tatuan balas jugulitikan rag-rag kajungkrang. Hidup teh ya masih jumenang, masih hirup. Memang ayeuna aya di nagara siluman orai, tapi lain kata limeng. Dihaja sangaja ku nini dibawa ka dieu, rek digemleng, rek diangkat incu ku nini. Cek Nini Sanca Bodas rangkeun nu sanyana.
Neng Lia ngadakeun cerikna, sirahna cengkat paromana marah mae deui pok manehna cumarita. Aduh, nuhun Nini. Abdi teh parantos diselamatkeun ku Nini. Komo bari-bari diangkat incu mah hatur nuhun pisan kana kanyaah Nini. Tapi nah abdi teh kedah janten warga siluman Nini. Abdi teh masih betah di alam dunya. Terus aya keneh urusan anu teu acan rengse. Cek, Nini mah teu maksa hidup kudu jadi warga bangsa siluman. Cek kudu dicaritakeun deui ge Nini geus apal. Kanu naon-naon anu karandapan ku hidup. Mataku kitunya Nini jadi hayang mantuan. Nyaah ka diri hidup. Sabab lalakon hidup teh meh sarua jeung nu karandapan ku Nini baheula. Walau Nini sanca bodas, romana jadi rada ngalima sababatena rusras ka mangsa ka tukang sawaktu manehna keur rumaja putri. Waktu harita sarua manehna ngalaman pegaturiat ku sawa bebenena labuh ka eta junggrang. Nya si Nini ge milu ngalabuhkeun maneh, si Nini diselamatkeun ku anak raja-kerajaan ulah merta. Tapi si anak raja teh ngadon bogoheun. Terus maksa ngawin si Nini tepi ka tetep tumatep di eta kerajaan siluman. Ayeuna mah sok hidup beureum bari mujasmedi. Ku Nini rek dieusian ku sagala ilmu silat jeung pangabisa anu bakal jadi bekal pikeun hidup ngalalana. Cek si Nini. Mere parentah ka Neng Lia teu baha manehna sila mani rekep bari musirkeun panca indrana. Nini sanca bodas kunyam-kunyam. Telila tina bahamna kaluar sinar warna koreng mani hurung ngempur semu bodas cahayana. Eta sinar lelaunan lumobat kana embun-embunanana Neng Lia. Geus ayeuna mah beunta deui Nyai. Di samat ayeuna Nyai bakal bisa ulin jurus silat naon bae ge. Boga tanaga jero anu bisa nandingan kakuatan 100 gajah. Hiji hal deui, Nyai bakal dibaturan ku pangawal anu satia satuhu ka Nyai. Cek Nini sanca bodas bari dampal leungeunna ngagupai 2 kali. Dadak dumadak ting timana datang hiji orai warna coklat ngaleor ka hareupeun si Nini. Janggelek eta orai rubah jadi jirim hiji awewe. Awakna make baju prajurit anu dijieun ku tina sisik warna coklat. Ari beungeutna kawas orai, bibirna monyong, siungna ranggeteng kalaluar, letahna lelelan kalaluar panjang bari nyabang dina tungtungna. Cedok eta jirim teh nyembah mani antep ka Nini pok manehna cumarita sorana ngirung rebek matak nyeri kana liang ceuli. Nges. Ngabah ngawak dos ngaulang nganggo ngambean ngajeng ngadu. Ngaya naon ngaulang nganggin ngadieu. Ngajeng ngadu nganyamonas. Ngangang ngangamkeun ngangaulang. Ngaulang nyap ngajarakeun ngaun ngangengiman nganjeng ngadu. Ngos. Syukur diterima pisan sembah bakti hidup Nyai Kisiwati. Kieu ieu teh anjeun disamut ayeuna ditugaskeun pikeun ngajaga kasalamatan incu kaula nyaeta Nyi Lia Wiliancini. Anjeun kudu milu bari marengan ka mana wae manehna lumampah jaga kasalametanna tina sagala mara bahaya. Tah sakitu tugas ti kaula mah Kisiwati. Cek si Nini bari neuteub ka eta siluman orai anu katelah Kisiwati. Ngas. Anjing ngomong ngabdi ngieu kajalankeun ngungah nganjeng anu. Alon Kisiwati bari cedok deui nyembah ka Nini sanca bodas. Syukur pisan. Bungah bagja kumanjangan, bungahna ka giri-giri kaula dina danget ayeuna Kisiwati. Bra, geura miang tuturkeun Neng Lia incu Nini. Cek Nini sanca bodas bari nunjuk ka Neng Lia. Nini kedah ka mana abdi lumampah teh. Supados Kang Kusmara kasungsi tiasa penak deui. Lia tumanya sabab manehna masih bingung nya ka mana kudu ngamimitian lumampah.
Kebat wae kawetan. Nyai ke arah dayeuh Bogor. Kege bakal patepung deui jeung anu diteangan ku Nyai. Jawab Nini Sanca bodas bari ngusapan kana buuk Neng Lia. Unjuk sumangga atuh Nini, ari kitu mah abdi sejalu mampah numutkeun keterangan ti Nini. Neng Lia munjungan ka Nini Sanca bodas satus namit mungkur. Kitu oge Nyi Kisiwati manehna cedok nyembah tuluy undur diri rek ngajalankeun pancen marengan lalampahanana Neng Lia. Tega catur di jalanan Neng Lia jeung Kisiwati geus aya di sisi talaga atawa situ dago teh. Si horeng mah guha teh tembus ka dasar situ dago. Ingatan Neng Lia rusras ingat panindeungan basa manehna hotel nyacapkeun ka sono di sisi situ. Silih udag tuluy ngawih babarengan jeung Kusmara. Teka rasa cipanona ngembeng tuluy ngecelakaan masihan kana pipina. Ngang wangun ngenih nganu ngingaman ngingangan bungaung euy. Kisiwati anu nangtung digigireun Neng Lia ngupahan ti ditu mah meureun kadunungan anyarna. Nuhun Kisiwati. Kuring bunga anjeun bakal maturan ka kuringan kuring teh salempang. Sabab rupa anjeun teu parok jeung batur. Kumaha lamun panggih jeung bangsa manusia matak ibur meureun. Komo urang bakal lumampah ka kota ka dayeuh anu pasti loba bangsa manusana. Ti saprakindit ge Neng Lia teh kapikiran bae ku eta hal. Ayeuna aya kasempetan pikeun nyarita sacara langsung ka jinisna. Ngas. Gampang ai ngaulang agang ngarubah wujud, ngaulang ngelang emas. Ngelang nganuhuna ngai ngudi. Cik Kisiwati manehna tuluy sidakep mapatkeun pangabisana ngadadak wujudna rubah jadi hiji gelang emas ukiran oray. Keur meulit buntutna teh. Rap eta gelang atuh dipake ku Neng Lia dina pigelang katuhuna, dilikan bari diusapan. Sing betah dina pigelang kuring Kisiwati ulah incah balilahan. Cek Neng Lia ngong aya sora tanpa jiri manu nembalan. Sidik sorana sora Kisiwati. Nguyung wangun di. Dina kayan kitu kalebat celeg ngadadak aya jalma nu datang. Si horeng mah tukang awu pamiarsa. Kuno rojolna Bisarwiti-nya atuh urang cekapkeun we dongengna dugi ka dieu pamiarsa lampahan Kusmara sareng Neng Lia dina lakon Jawara Kapidangdung. Cak urang teu neuneuh ladian leum sieum gesan sampureun wangtuna dihanjuang siang gesan aleun urang sampur deui ke di bagian anu salajengna hatur nuhun. Kasadaya pamirsa parantos manco atuh akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.